dongeng anu dibongna sasakala batu kiang Cimerang. Dia jantan kau panggil di antara Sukabumi jeung Sadaranten aya hiji lembur anu subur makmur. Katana lembur Cimerang. Loba pisan batu-batu nu harerang. Mun geus apa eta batu teh sok disabatna batu teh. Pangna di Cimerang loba batu hinang sabenerna aya mengna hieu. Baheula di Sukabumi caturkeun aya hiji negara. Nu sok disabatna teh nagara ieu nagara kaasup kana wilayah kakawasan Pajajaran. Aku teh mata heran waktu pakuan Pajajaran digempur ku musuh, ge sama digempur. Ari ngatuntunna musuh-musuh Pajajaran pinuang. Hiji mangsa karaton geger bitung diobrak-abrik ku musuh. Raja katut pula wargana hampir kabeh terlayang. Usahakan sakurang mereka putrina putri laras Pandandayuni. Dia bisa sama teh pedah di karaton anjeunna mah kenayanan musuh di alun-alun berbuah. Putri laras Pandandayuni kacidak sedina. Barang apaleun yen jadi indung bapakna katut adik lancipna sekolah Jawa. Katambah deui nagarana geus karebut musuh. Dina ulin di sakapanangkalan kajauhan nagara. Indina apalagi dua mampai jalan sepeda. Maksudna sejak nyumput ka tempat aman. Akhirna putri nepi di jeleko. Segrup ciri pangating ngarasa bangsa dirina sasangkat ka indung bapak. Yang kemana nya kasaha minta kesalutan cuan jeung sorangan daya indung daya bapak daya pisan pangutanan. Basa di rumah rasa kabingeun mong aya sora tan katinggalan. Pokna teh. Nyi putri teu kudu bingung teu kudu nguyung. Ayeuna mah geura teangan matapaan keur si Pirang Madenda nu aya di Curug Cimerang. Nya di dinya Nyi putri bakal jadi pangeling-eling barea. Seuh geura papai. Surah cepet. Ini putri cengkat cerita relawan. Hatena tetep deui sanggeus meunang gitu. Pikiranna teu bawang teuing. Ceuk pamikirna tangtu bakal aya jalma pikeun kauna. Brau Nyi putri teh nya. Mipir-mipir pasir, panu pai alas. Lebak jeung lembok kabeh disorang. Diwundeulkeun ge diasup bari jeung altar. Leuweungan Nyi teh sabulan kadaharan ge sakapagina teh. Hayanging bobosan, bebeurian jeung pucukan. Mugi ge cai wahangan jeung cai cangkang. Hiji mangsa Nyi putri manggil wahangan tidur deet. Eta wahangan teh dipapai nepi ka girang. Sugan jeung sugan katapaan kira si Pirang Madenda nu aya di Curug Cimerang. Akhirna Nyi putri nepi dina wahangan pintar katempo saung leutik. Samar-samar di jerona aya sila. Hiji aki-aki make ikan jambot nang ngarumbai panjang turun bodas. Harusna haseup
ingat ka adik lanceukna, ingat ka hayatna nu sae dicecer bolang bari taya rasa-rasa. Ku eyang sini putri ilmu tur dibere pinjam. Cenah i putri teh kudu tatapa di luhuran batu demokrat mengencung moal handap pencurug Cimerang. Niti wajib mustari ninggang mangsa utama. Ni putri ngamimitian tetapa eyang bersih oge sarua. Namun tempatna beda, anjeunna mah tatapana jero saur. Pancet satahun tatapana ni putri, awakna ngadap-hadap leungit, leungit tanpa lebih, ilang tanpa raratan. Leungitna nyeuna teh dibarengan ku suara cai anu guru. Curug Cimerang cai na ngadap-ngadap maguridag, mani umpal-umpalan. Uhangan kasana lagi, sopan harita robah jadi gede. Eyang si girang denda nuker tatapa di jero saur kageueuwahkeun anjeunna lugay tatapaan. Gede hanyung putri nu aya ngan saukur bentena aya guru. Pok eyang resik nyanta. Geus cunduk YouTube bukuna, geus mekas ninggang luasna. Putri laras pandan dayung papantunan. Batu kinyang baranahan Cimerang ngadeg babakan. Iwari ulat dek mulal, malipir di bumi suci ngahulang di buana padang. Nang tayungan nu ngalah batu, ngaraksan ngolah permata, durapang sahujan Cimerang. Sanggeusnya tu batu, brek deku hareupeut sangkot. Pasang petana siga keur semedi. Teu lila leungit, teu nunda ciri, teu nunda apa. Nu aya ngan saukur saung katilasan anjeunna tatapa. Cenah batu tina benten teh baranahan jadi batu halang. Pabaratur pating salap di sapanjang leungan Cimerang. Malah kabeh kieu keuna mah ngadeg leumbur gede eta leumbur teh lembur